Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak orang saudara doakan rombongan terusan menuju itu pelaksanaan beribadah mudah-mudahan berkahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ghafara dhunubahu wa dhunuba masyayikhihi wa masyayikhina amin ya rabbal alamin. Amin. Al-babul khamis asyara babul ke-15 terdapat fi fadilati sunani dina martelakeun kautamaan pirang-pirang pasunahan ayat sholawatil khasatir tegas nama tina pirang-pirang sholat tertentu. Al-babu sadis asyara babul ke-16 terdapat fi fadilati zakati dina martelakeun kautamaan zakat. Ayusyamilati zakatil amwali wal abdani tegas nama anu ngawengku kana zakat harta atau zakat pirang-pirang badan, zakat mal, zakat fitrah. Al-babu sami asyara bab nomor 17 eta tetep fi fadilati shadaqati rek martelakeun dina kautamaan sedekah. Qala tasnadahu Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa tustahabbu shadaqatu tatawwu jeung disunatkeun sedekah sunnah fi sairil awqati dina sakakalina pirang-pirang waktu. Lailan rek tibeurang rek peuting wa naharon jeung tibeurang qalilan rek saeutik wa katsiron yakitu loba la siaman sumawana komo deui fil ashhuril mubarakati dina bulan-bulan anu diberkahan kasyahri Rajab saperti ke bulan Rajab maqamo usahakeun sedekah sunah wa sya'bana yakitu deui bulan Rawah wa syahri Ramadana yakitu deui komo dina bulan Ramadan wa ayyamil idi jeung dina poean-poean lebaran wa asyura jeung dina poe asyura wa ayyamil jadbi jeung dina pirang-pirang poe paceklik keur teu bal-bal keur teu pararame keur goreng panena keur hararese wal toybi jeung keur dina poe-poe nu hararese keur poe-poe sulit nu aya makomo imaya keur barutuheun pisan nu aya disunahkeun pisan sedekah sunnah liyahuzan kana supaya menang bidzalika kalawan itu sedekah naon al-afiyatu kasehatan fil jismi dina awak wal mali jeung sehat hartana wal ahli jeung sehat keluargana wal khalfi jeung aya pangganti as-salimi anu kacidat cepetna anu kacidat kancangna fi dunya di dunya keneh wasawabi jeung pangganti wasawabi jeung ganjaran al-jazil anu berlimpah fil akhirati ke di
di akhiratnya. Al-babu tsamina asyara al-babu ke-18 eta tetep fi fadilatis salami rek nerangkeun dina kautamaanna salam. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon al-qiyamu ngadeg lil imamil adil pikeun pamimpin anu adil. Bapak bupati namun adil pera disunatkeun penghormatan teh ngadeg. Wal walidaini jeung anu janten ibu rama lain ngadaluan disalaman ku kolot teh. Ingat ada gunanya indung bapak penghormatan teh. Wa ahli dini jeung pemuka agama wal warahi jeung jalma anu apik dina milih halal jeung haram berusaha milih halal apik lah. Wa aqrabin nasi jeung pikeun jalma nu mulia-muliana di antara papada manusia, jalma terhormat. Sunnah cara menghormati teh ku ngadeg. Kama qala satuma kantos ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saungkan jeung Rasul kudu ngadeg aranjeun kabeh ila sayyidikum kadunungan aranjeun kabeh. Al-babu tasi asyara al-bab ke-18 tetep fi fadilati du'ai dina mertelakeun kautamaanna ngadoa. Wa huwa tinawi doa teh eta saiful mukmini pedangna jalma iman, senjatana jalma iman. Geus beak teh ka dokter teh jejeun, ka tabib teh jejeun, obat warung segala dicobaan. Aramek geus maskaden geus naon deui racun rokok bodrek geus segala rupa angger bae silah teh jadi sabeula mesti sekel segala rupa rumah sakit geus bolak-balik bae nyantos nyegat dan senjata terakhirna doa ka Allah. Qala tasnadahu sa'allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala sahur Gusti Allah tewa qala rabbukum tasnadahu pangeran aranjeun ud'uni astajib lakum pek gerang ngadarma aranjeun kabeh ka kaula tangtu rek dijabah ku kaula tangtu ngijabah kaula ka aranjeun. Ada singingan ijabah teh beda-beda singingan aya nu sakabeta ada dibikeun di dunya, aya nu teu dibikeun ke di akhirat, aya nu digantian anu mana pangganti eta Allah leuwih kuningan yen eta nu pangadena keur ada jalma anu berdoa. Eta hanya menjadi pengusaha, malah jadi petani. Tadi ijabah tetekan gitu. Wasuila jeung kantos ditaro saha Ibrahim bin Adham rahimahullah paqilan maka diucapkeun lahu ka Ibrahim bin Adham ma baluna naon pentingna pikeun kami ngada'u ngadoa kami Allah ka Gusti Allah ala yastajibu terus teu ngijabah saha Allah lana ka kami lajeng ngadoa oge da teu dijabah bae. Naon pentingna ngadoa teh da teu dijabah teh aya nu nyarios kitu. Faqala
Saur Ibrahim bin Adham teli annakum lantaran saestuna aranjeun kabeh eta arabtum nyaho maraneh teh ar-rasul ka rasul falam tattabi'u terus kelaka angka henteu turut tumut aranjeun kabeh sunnah kana sunnah rasul berdirinya tadi ijabah wa arabtum jeung aranjeun kabeh al-Qur'an kana Al-Qur'an falam ta'malu maka teu ngamalkeun aranjeun kabeh bihi kana Al-Qur'an wal isu ngaji tafsir dibejakeun ABCDEFGH raprakana mah geus sakumaha sapopoe tadi merdeka tadi jawab doa wa qaltum dengan harapan kabeh nikmat Allah kana nikmatna Gusti Allah falam tuaddu mangkan teu nyumponan aranjeun kabeh syukraha kana nyukuran kana eta nikmat Gusti Allah aya nikmat nu teu syukuran jadi henteu dijaga wa rabtum jeung aranjeun kabeh al-jannata kana sawarga falam tatlubuha mangkan teu nyupri aranjeun kabeh kana eta sawarga teu neangan kana sawarga teh ari nyaho surga teh tempat pinucakeun tempat anu pinu kani atuh teu teangan kumaha nya kuy ibadah ani nyaho hayang ka surga aya ibadah bereta jadi doa ditolak tadi dijawab wa rabtum jennahu aranjeun kabeh an-nar kana neraka falam tarhamu terus teu ngarasa sieun aranjeun kabeh mangka teu ngarasa sieun terus teu ngarasa sieun aranjeun kabeh min hatina seuneu neraka non buktina doraka angker bae tonggoy keneh bae tadi bu kana raka teh berarti nunggu si saat tapi teu kasieun buktina teu naek ibadah ngarepak larangan migawe pagawean anu diharamkeun ku Gusti Allah terus mementa aya kahayang teu dibere dibeureun eta mata teu ngarasa sieun ku sebenarkah siksa Gusti Allah wa rabtum jenyaho aranjeun kabeh asyaiton ka setan teh musuh anu kacida nyatana anu batak ngilakakeun falam tuharibu terus teu daek merangan aranjeun kabeh ka si setan teh ngajak ngidul kalaka ngidul setan teh ngajak ngaler kalaka ngidul ngaler warafaqtumuhu jeung kalaka ngarencangan ngabaturan aranjeun kabeh kasih setan anu nyaho musuh mata ngilakakeun kalaka ibadaturan wa rabtum jeung nyaho aranjeun kabeh al-mauta kana maut falam tastamilu terus teu daek kebekelan aranjeun kabeh lahu pikeun eta mah maut geus maot mah karena teu dijawabkeun alaqona kajina panjangna bakal teh teu aya deui eta ku amal soleh geus nyaho maot teu bakal kitu geus teu bisa neangan deui duit mun bakalan duit teh mah mun teh bakalan duit teh lamun keur memeh maot bakalan sun kalobah urang 80 karung mah begitu maot teh aya bakal aning nyaho kana maot tapi teu daek sasadia teu daek bakalan jangke sababda
wadaptum wadafantum jeung sok nguburkeun aranjeun kabeh al amwat ka pirang-pirang jalma anu maot malam ta'tamiru terus teu daek ngalap iktibar aranjeun kabeh bihim ka eta pirang-pirang anu maot betul yang nguburkeun ka makam nama nguburkeun jalma soleh sing ngalap iktibar dirinya sing jadi seperti si eta nguburkeun jalma doraka ngalap iktibar ulah nepikeun ka engke manehna dikubur teh tiga si eta wa taraktum jeung ninggalkeun aranjeun kabeh uyubangkum kana pirang-pirang kakurangan aib-aib aranjeun kabeh wasyagotum jeung katungkul sibuk ripuh nguruskeun bi uyubin nasi kakurangan aib-aibna papada manusia kakurangan dewe teu diinget-inget baik kalau karibu ngomongkeun kagorengan batu pagawe uing ibu juga nanti palingan semua gedung iya meureun dia jadi kangen nalika urang menta geus 1 tahun 2 tahun Gusti nuhunkeun abdi ka Gusti tegaikeun kedepluk meureun ngomongkeun batu teu eureun pariksa kakurangan urang ulah nyerahkeun pangeran aniki Allah Al-Babul Ishruna Al-Babu Wal-Wafulu Eta tetap fi fadilatil istighfari dina martalakeun kautamaan istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam tasadamu kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mancing sahawae jalmana rek lalaki rek awewe rek ngora rek geus kolot eta aksara malobakeun siman inal istighfari dina istighfar lain cukup ku bibirna tapi pinuh dina hatena benar-benar minta hampura ka Gusti Allah alqul astagfirullah mah dina YouTube ge loba ya dilakukeun dimusikan teu cukup ku kitu mabakeun istighfar bibirna dikarenakeun ku hate nanya minta hampura jana bakal ngajadikeun saha Allah Gusti Allah azza wa jalla lahu pikeun eta si jalma nu malobakeun istighfar min kulli hamin tina sapur-sapur kabingungna parojan kana brui-brai aya solusina wa min kulli dhaikin yang ngajadikeun tina sapur-sapur karipuhan kasusahan kasulitan anak makhrajan kana aya jalan keluar wa razaqahu jeung bakal ngarezkian Gusti Allah ka si jalma eta min haitsu la yahtasibu tina sakira-kira teu kasangka-sangka naon rezeki atawa teu kahitung saking loba. Al-Babul Hadi wal Ishruna Al-Bab nukan 21 salikur engkena teh fi fadilatil zikrillahi rek ngajelaskeun dina kautamaanna zikir ka Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya ayyuhalladzina jalma-jalma amanu aliman sahaladina udhkuru kudu zikir aranjeun kabeh eling aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah zikran katsir kalawan eling anu kacida seueur sing seueur eling ka Gusti Allah lain ukur subhanallah lain ukur alhamdulillah
bari lempang pikirna mah nyaman bae teu ngomong teu naon tapi pikirna eling ka Gusti Allah rek ngalah daun batur teu wani ka eling ka Allah. Kasihan ngalakukeun doraka teh da eling ka Gusti Allah. Al-babu tsani wal 20 al-bab nuka 22 eta tetep fi fadilati tasbih ngajelaskeun dina kautamaanna tasbih. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu kantos ngadawukeun Ultu sahur Abu Dzar laroskeun ambil nyarios di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceuk kuring teh ka Rasulullah ayyul kalami anu mana di antara omongan ahabbu alwi dipikademan dipika cinta dipika bilallah iku Gusti Allah azza wa jalla. Qala awalan sa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mustafa ma ari perkara istofa nukas milih kana eta perkara saha Allah Gusti Allah subhanahu li malaikatihi ka para malakna Gusti Allah eta subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim takut harus bisa sok dibaca melalui tambahan istighfarnya kedaek mah dari melakukan imam sabada qabliyah sekarang sabada qabliyah subuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Al-babu tsalits wal 20